Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala jeung turun ayat bil munafiqina di golongan pirang-pirang munafik. Wa minan nasi golongan katilu munafikin, mukminin, kafirin, munafik. Wa minan nasi jeung enter ti sawarehna jalma-jalma man aya jalma yaqulu anu ngucap itu man amanna billah. Amanna kana kecap amanna billah amanna iman kaula sadaya billahi ka Gusti Allah bil yaumil akhir jeung kana poe akhir ayaumil qiyamati tegasna poe kiamat liannahu karena saestuna itu yaumul akhir eta akhirul ayami panuntunganna pirang-pirang poe wa ma jeung teu mana lain iman nabi sanes mas dariyah begitu ini jadi bahasa Arab begitu padahal mak kene wa ma jeung teu umar itu munafikin eta bi mukminina an iman ru'aya diraksa pihi dina ayat naon makna man lapat maknana lapat man makna min wa fi dhamir yaqulu jeung dina dhamirna lapat yaqulu lafduha naon lafduha ari lapatna yukhadi'una nipu atawa cidra mana itu munafikin Allah ka Gusti Allah walladzina jeung ka jalma-jalma amanu anu iman di ladina bidari khilafi makalawan ngadhahirkeun sulayana perkara abtanu anu ngabatinkeun itu munafikin kana itu mah minal kufri tina kakufuran lian pang supaya nolak itu munafikin anhum itu ladina amanu ahkamahu kana piraan anhum itu ladina amanu ahkamahu kana pirang-pirang hukumna Gusti Allah ad-dunyawiyati anu bangsa dunya ad-dunyawiyata anu bangsa dunya wa ma yakhdamuna wa ma jeung teu yukhadi'una eta nipu atawa cidra itul munafikin illa anfusahum angin kana dirina itu munafikin li anna wibala khidaihim karena ari siksaan nipuna atawa cidrana itu munafikin eta raji'un anu kembali ilaihim ka itu munafikin fayaqtadihuna maka bakal hina itu munafikin fid dunya di dunya bi itla'illahi kalawan ningalikeun Gusti Allah nabiyahu kana nabina Allah alama kana perkara abtonu anu nyumputkeun itu munafikin kana itu mah wa yu'aqibuna jeung wa yu'aqabuna jeung bakal disiksa itu munafikin fil akhirati di akhirat wa ma jeung teu yasuruna nyarahun itu munafikin ayalamuna tegasna nyarahun itu munafikin anna khida'ahum kana saestuna ari nipu dayana itu munafikin eta li anfusihim kana dirina itu munafikin wal mukhadi'atu jeung ari mukhadi'ah nipuhuna di dieu eta min wahidin ti asal sahiji ka'akibatil lasik seperti nyiksa na bangsa wa dzikrullahi ta'ala jeung ari nyarios wa dzikrullahi jeung ari nyarioskeun Gusti Allah itu benar ciri fiha dina ayat eta tahsinun ngaluskeun wa fi qiraatin jeung eta dina bacaan ma wa ma yakhda'una ari lapat wa ma yakhda'una naon margina fi qulubihim eta tetep dina pirang-pirang atena itu munafikin maradun ari aya panyakit aya syakun tegasna kamangmangan wa nifaqun jeung kamunafikan bahwa mangkari itu marad eta yumridu ngageureun eta yamrudu geuring naon qulubum hatena itu munafikin ay bidhafiha tegasna kalaku ay bidhafiha tegasna lemahna itu qulub fazada tuluy nambah-nambah ka itu munafikin insyaallah Gusti Allah maradon kana panyakitna
bima kalawan perkara anzala anu nurunkeun Allahu kana itu ma minal Qur'ani tina Al-Qur'an likufrihim karena kufurna itu munafikin bihi kana itu ma anzalallah walahum jeung eta tetepikeun itu munafikin adabun ari aya siksaan alimun anu nganyarikeun aya muallimun tegasna anu nganyarikeun bima kusabab perkara kanu anu bukti itu munafikin eta yaktibuna ngabohongkeun itu munafikin bitasdidi yukadzibuna eta ngabohongkeun itu munafikin aya nabi Allah tegasna ka nabi Allah wa bitahfifi jeung kalawan dientengkeun yakdzibun aya fi qaulihim tegasna dina ucapanna itu munafikin amanna lapad amanna menang dibaca yakdzibun menang dibaca yukadzibun. Wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun lahum ka itu munafikin aya lain haulai tegasna ka itu pirang-pirang munafikin la tufsidu ulang ngarusak aranjeun kabeh ulang gawe karuksakan aranjeun kabeh bil ardi di bumi bil kufri kalawan kakufuran wa ta'wiki jeung karuksakan anil imani tina iman. Qalu ngucap itu munafikin inna ma pastina nahnu ari kaula sadaya eta muslihuna anu gawe kamaslahatan walaisa jeung lain naon mah perkara nahnu ari kaula fihi dina itu mah eta yufasidu anu ngaruksak qala ngadawuh Gusti Allah taala lahu raddan karena arah nolak alaihim ka itu munafikin ala ingat litan bihi pikeun makna tanbih innahum saestuna itu munafikin eta hum ari itu munafikin eta mufsiduna anu gawe karuksakan walakin jeung tetapina la yasyuruna teu nyaraon itu munafikin bidalika kalawan itu mufsidun wa idza qila jeung lamun dicaritakeun lahum ka itu munafikun aminu kudu iman aranjeun kabeh kama aminu kudu iman aranjeun kabeh kama amanna saperti geus iman sahanna jalma-jalma ay ashabun nabi tegasna pirang-pirang sahabat nabi qalu mangka ngucap itu munafikin anu minu kama amana sufaha anu minu iman kaula sadaya kama amanna sacara geus iman sa sufaha pirang-pirang anu bodoh ayal juhal tegasna pirang-pirang anu bodoh aya latab alu tegasna moal migawe kaula kapilihim saperti pagaweana itu sufaha qala ngadau Gusti Allah taala raddan karena ara-ara nolak alaihim ka itu munafikin ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ala ingat innahum saestuna itu munafikin umetari itu munafikin eta sufaha pirang-pirang anu bodoh walakin jeung tetapina la ya'lamuna eta teu nyarahon itu munafikin dalika kana itu sufaha wa idza laku jeung lamun manggihan itu munafikin aslu eta ari asalna itu laku teh ta lakiu lapad lakiu berarti fi'il bina naon fi'il bina naon teh nakis iya. Jadi ayat iya teh ditakis. Mutalambang saya. Asal nama lakia. Ya. Lakia. Lakia. Lamun lakia gitu berarti kulantaran piceun naonna. Asana lakia piceun naonna. Nggih. Piceun barisna iya. Jadi laki. Lakia, lakia, laqo punten. Pindahkeun barisna iya kana qauf. Jadi laqoi. Terus gantikeun iyana kana alif. Gitu punten. Gantikeun iyana kana alif ngan ditulis dina rupa iya. Wa tuktabul alifu suratun ya dilalatan li annaha min aslil ya dituliskeun alif dina rupa iya supaya nuduhkeun alif asal iya. Jadi disebut alif
bingkeng tah ngaji teh atuh timu alif bingkeng tina sekolah bae kitu di Ciamis mah teuing di belah dieu mah timu alif bingkeng atuh tah eta teh lain sakedeung mutalam ayana lako ya lakau tuh wa idza laku lakia asupkeun kana wajan fa'ila berarti lakia lakiu tah sana kitu lakiu kulantaran dia di barisan ku baris kasro sabadana ya waw disukunkeun jadi lakiu maka piceun barisna iya piceun barisna iya jadi pindahkeun punten nakul harkat pindahkeun barisna iya kana kop sabada miceun barisna kop jadi lakuyu gitu iltiqau sakinen antara iya jeung wawu kulantaran wawu madomir teu bisa dipiceun maka piceun iyana jadi laku hodifatid domah lil istisqa sumalya lil iltiqau sakinatin mawawi gitu wa idza laku jeung lamun manggihan itu munafikin asluhu ari asalna itu laku eta laki ulapan laki udipat dipiceun adomatu domal istisqali karena direken berat sumalya tuluy itu dicediana lil tiqau aya karena patepungna itu ya sakinatun antara sakinatan kana sukun manawawi sartana wawu alladzina kajama-jama amanu anu iman ya ladina qalu mangka ngucap itu munafikin amanna iman kaula sadaya wa idza khalau jeung lamun mundur atau balik deui itu munafikin minum ti ladina amanu ay raja'u tegasna balik deui itu munafikin ila syayatinihim ka pirang-pirang pamimpinna itu munafikin airu asaihim tegasna ka pirang-pirang pamimpinna itu munafikin kalau mangka ngucap itu munafikin inna saestuna kaula sadaya makum eta tetep sartaran jeung kabeh pindini dina agama wa innama jeung pastina ari wa innama pastina nahnu ari kaula sadaya eta mustahziuna anu guyonkeun bihim kaitu ladina amanu bidharil imani kawan ngadhahirkeun ana kaimanan Allahu ari Gusti Allah eta yastahzi'u an ngaguyonkeun bihim ka itu munafikin ayu jazi tegesna nu bakal ngabales Allahim ka itu munafikin bistihzaihim kalawan kusabab guyonna itu munafikin wa yamutu jeung ngantep Allahum ka itu munafikin ayung hilu tegesna ngantep Allahum ka itu munafikin pitugyanihim dina kalacutanana itu munafikin bitajawuzihim kalawan ngadagukeun anak itu munafikin al hadda kana siksaan bil kufri kalawan kakufuran ya'mahuna eta anu bulak-balik itu munafikin aya taraddaduna tegasna mangmang itu munafikin tahyiron karena arah-arah bingung halun eta jadi hal ulaika itu ladina eta ladina ulaika itu munafikin eta ladina jalma-jalma istarau anu meuli itu ladina ad-dhalalata kana kasasaran bil huda kalawan pituduh ay istabdalu tegasna anu ngagantian itu munafikin kana itu dhalalah bihi kalawan itu huda fabima pamarabihat tijaratuhum pamarabihat mangkat daya kauntungan naon tijaratuhum dagangna itu munafikin ay marabahu tegesna mual untung itu munafikin piha dina itu tijarah bal balik tafsir rugi itu munafikin limasirihim karena pangbalikanana itu munafikin ilan nari eta kana neraka al muabbadati anu dilangkeun alaihim ka itu munafikin wa ma jeung teu kanu bukti itu munafikin eta muhtadina anu menang pituduh itu munafikin pima dina perkara fa'al anu migale itu munafikin masalu ari perumpamaanana itu munafikin
ay sifatun tegasna sifatan itu munafikin binifakim dina kamunafikan itu munafikin eta kama salil ladzi saperti anu istaqoda anu ngahurungkeun itu munafik itu ladzi ay auqoda tegasna anu ngahurungkeun itu ladzi naron kana seuneu fitul matin dina popoe palama adoat mangka samang-samang burung itu nar ay anarot tegasna nyaangan itu nar maka na perkara awalahu anu sakulilingeunana itu ladzi fa absara tuluy ningali itu si ladzi wastadafa jeung bisa ngarampa ieu si ladzi wa amana jeung iman ieu jeung salamet ieu si ladzi mimma tina perkara ya khaufu anu mikasieun itu seladihu kana itu mah zahaba mangka ngaleungitkeun sallallahu Gusti Allah binurihim kana cahayana itu munafikin ayat fa tegasna mareuman Gusti Allah hum ka itu munafikin wajab dhamiri jeung ari jamana dhamir eta muraatun karena ara-ara ngaraksa limakna ladzi kana makna ladzi wa taraka jeung ninggalkeun Allahum ka itu munafikin bidulumatin dina pirang-pirang popoe la yusiruna anu teu bisa ningali itu munafikin makana perkara haulahum anu sakulilingeunana itu munafikin mutahayyirina bari anu bingung kabeh anu tariqi dina jalan khaifina tur anu sieun kabeh fakadalika mangka eta nya kitu deui haulai ari jalma-jalma amanu anu iman iladina bidhari kalimatil iman galawan ngatohirkeun ana kalimatul iman fa idza matu mangka samang-samang samawat itu ladina jahum jaa mangka datang hum ka itu ladina naon al khaufu kasir wal adabu jeung siksaan tek golongan katilu jalmi-jalmi anu narima kana ajaran Islam ajaran Quran nyaeta golongan munafikin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang-orang yang mencari aman. Cari aman. Baladna empun. Mereka berbicara amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kaulah iman ka Allah jeung kana poe akhir, tegasna poe kiamat, pang disebut poe akhir ya anu akhir ayyamid dunya. Lamun jin mah dua golongan, jin mah ukur aya jin Islam jin kafir, jelema mah tilu golongan. Jin mah jin munafik eueuh. Dina tengah sawi. Eueuh jin musyrik. Jin Islam aya. Jadi jin mah ukur dua golongan. Bila lahum lam yujad munafikun aw musyrikun illa fi bani adam faqat. Moal dipatihan munafik jeung musyrik kecuali di bani Adam. Nu mantak manusia mah dina nalika kufur alahbatan jin alahbatan setan. Lamun kufurna jin mah bi ghairil isyraq wan nifaq. Tanpa musyrik masih mengaku. So, iblis sakumaha laknatullah itu ngaku ka Allah pangeran. Ngaku. Dina waktu ngaku ka Allah pangeran, dina waktu sedina dina Quran dicarioskeun. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ka Gusti Allah eta teh iblis. Begitu terusir di surga, iblis ngadang nyarita ka Gusti Allah. Rabbi anzirni Gusti pangeran abdi teh. Angdirni ila yaumi yub'atsun. Dagokeun umur abdi nepi ka engke manusia dihudangkeun deui tina pakuburan. Nganceun Gusti Allah, fa anta minal mungdorin. Anjeun bakal didagokeun ngan pedah nepi ka tiupan sangka kala kahiji. Jadi paehna iblis jeung turunanana jin, juri, setan, memedi, teu pararaeh. Di zaman Nabi Adam aya keneh. Moal anu paeh moal. Lumantak dina Prabu Kian Santang hese ngapunu bangsa dedemit mah. Hirup deui.
Tangke paehna teh disakaliguskeun nyaeta dina tiupan sangka kala kahiji. Jelema mah aya paehna. Keun antep nu kitu mah tong teu dilawan ke paeh. Gitu Pak. Ta iblis mah moal turunanana moal. Alladzina yaquluna amanna may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir padahal wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang-orang yang iman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maranehanana dina anggapanana ku ngadohirkeun hilaf ma abtonu minal kufri. Ku ngadohirkeun naon nu aya dina pateka dan kakufuranana didohirkeun ku jigak berbuat baik seperti mana? Seperti Abdullah bin Ubay. Itu teh pamimpin nifaq. Manehanana beserta Rasul. Perang jeung Rasul naon milu. Nah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum padahal keur nipu dirina sorangan. Li'anna wabala khada'ihi raji'un ilaihim. Sabab balukar tina nyumputkeun naon nu aya dina jero hate, nu di aya dina jero hatena itu bakal kapanggih balukarna ku dirina sorangan moal batur. Moal batur. Numawi nipu kana dirina sorangan. Fayaqtadihuna fid dunya di dunya bakal diwirangkeun Gusti Allah bi itlaillahi nabiyah ku Allah nembongkeun ka nabina mana dina nalika Allah miwarang aya tugas ka Kangjeng Rasul sangkan perang Badar. Sangkan perang Badar. Nah, didinya kabongkar mana jalmi-jalmi sahabat sejati anu milu jeung Kangjeng Rasul di berbagai keadaan jeung mana anu menarik mundur. Dari 1000 orang ternyata hanya 316 orang sahabat sejati Rasul nu maju ka medan perang, 600 urangna ditarik mundur ku Abdullah bin Ubay. Rasul sampai meneteskan air mata ngancet Allah Muhammad ku cara kitu kami ngabukakeun bahwa eta teh lain balad maneh. Tapi dina ayat sejen falamma adaat maha kullama adaa lahum masyaufi fa idza adlama alaihim qam. Tatkala di Islam ada untungnya rame. Wa idza adlama alaihim ketika dituntut berjuang diminta berkorban kaum ngajetan mugen kaos diajak ka langit saban kuya. Wa ma yasmur mana yang tanya fi qulubihim maradun. Kenapa? Sabab dina hatena aya panyakit. Kudatangna Al-Qur'an itu lain canggih tapi kalah gering. Kalah beuki parna panyakitna badis jeung jalmi anu nyeri panon. Di caangan teh lain kalah cakeut tapi kalah serap. Wekan tuh ampun dengan. Jadi hayang mareuman. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lamun dicaritakeun ka eta munafikin la tufsidu fil ardi ulah gawe karuksakan anjeun di muka bumi, innama nahnu muslihun ngajawabna teh ieu mah kangge kamaslahatan sadayana. Kumargi sesah milarian mustamin pami pangawasan teh
Umat cenah lamun diselangku organ tunggal. Supados naon? Supados seueur jamaah pan. Jadi organ heula pan ngariung tangke diselangan ku tausiah, organ deui tausiah deui teu kumaha pami kitu. Ieu mah supados kale kamaslahatan. Gitu. Kanesian. Itu kebiasaan. Padahal mau bisa dicari. Daripada cecer-cecer berceceran, mending dilokalisasikan saja. Kita bikin satu pemukiman, satu lokalisasi untuk menampung cecer-cecer yang berceceran. Supados kami kamaslahatan. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal maranehna gawe karuksakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Lamun dicaritakeun iman arajeun kabeh. Seperti iman jalma-jalma para sahabat ngajawan rek doa kami mau jadi jelema bodoh. Gitu. Beda naon? Inna sahabata anfaqu amwalahum fisabilillah hatta taqaru. Jalmi-jalmi para sahabat ngainfaqkeun hartana dina jalan Allah hingga eueuh harta kerdirina ge teu aya. Kerdirina ge teu aya. Hatta taqaru. Nah dina nalika kitu ternyata eta jalmi-jalmi dina nalika kitu Allah diajak itu teh eta kabobodohan tina kabeak-beak duit kudu ngainfaqkeun hartana kami moal kawas para sahabat kitu walakin la ya'lamu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna lamun papangi jeung jalma-jalma iman iman abdi ge buat ditulisan dina toko nage muslim idza khalu ila sayatinihim tatkala mereka kembali jeung balad-baladna pan uing teh balad maneh geuningan kembali ka hiji jeung mukmin eta mah cari aman we. Cari aman. Engke ku Allah bakal dibuka. Starul ala tabiqa. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Sadaqallahu al-azim. Rinfa'na bima